dia kieunya. Heeh, nih can nyeuseul, heeh loba dibalah sugan panas ka ieu nya sore mah. Sugan we nya. Neng, nu pohotenya bibit teh kebabakaran sama dari kabeh itu gitunya. Bari berat lain bawa kemana teh tadi. Itu yang tadi. Nah, atuh aku ibe Pohon tuh ini. Itu tadi bawa teh. Nenek, salah. Mak, mana minta bekal gue di kabarangan sekolah anak-anak di sawah teh ngacak-ngacak sampah. Astagfirullah, Aisyah Ernat teu Elin sugan piraku hidung dibiarkan cacak sampah gelo sia mah. Enggak sen gegerong di imah tadi tinggal hidung teh. Geus na bohong. Benar, maneh. Awas ya baik sakotak mana deui. Astagfirullah, budak teh Gusti. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ini budak ini belagu. Kebiasaan eta mah si goblok budak eta mah hayu anggeus bae. Parah budak Goblok pisan budak teh eta mah. Neng, kayak mama uih di pasar, neng ngeliat naon. Kamari mama teh di pasar teh aya kerecek simut. Neng kamari 6 bulan neng kerecek simut. Coy, si mama kudu diwarah ku neng si mama. Kamari ge neng ningali naon cing. Mate 6 bulan simet kumaha sok. Yur, sia buru asia bisi kaburangan, sia jabang kamari teh pau buru nengnya kakuat. Mate 4 Emak ieu gitu. Amit-amit emak ieu. Sia bisi kaburangan hayu atuh mak. kok mawar udah. Geus si mama amit-amit. Tong kitu atuh emak ngira. Aduh, dia bae ya kan kemudian anti salah kieu ge mate, maya kudu hidup kajadak wae. Neng dua ada mate kosan. Tuh neng geuningan si Erna, bareng aja si Erna, tapi kade jeung si Erna masuk diajak mabal. Nyamual atuh emak, neng makan baik didikan anak janda haram. Mana tuh uangna? Ya, goblok jadi haram ka indung teh. Tah bekalna kayak wanggaron Erna, dagoan. Ngiriu, mamanya goceng. Bae we atuh goceng oge da. Nah, kadinya tuh deukeut Mana hayang beli kebab. Ya Allah, kada kebab wes ya. Kayaknya pulang bakso. Bae ka Erna. Dah dagoan. Tungguin. Barang yang mana? Karena saya nitip budak saya si Ulan sia kadek sia diajak mabal sia ku aing mun diajak mabal jago sia ku aing paduli budak si RWG. Nyamual tuh ibi paling oge diajak ke bangsa seuting ke maker aya hasil oge keur ibina. Oh benernya ku aing gagor teh bener sia kali tu maradog sia. Aduh, Gusti, asa dirusuh kira kini tantenya. Engkau janjian sore, ayo nanti kita ini geranya. Gusti janjan naon ite. Mana di teh? Cek waktu telepon si Tarsi meni lila nya liburan teh buah-buah pai coy bit amit. Jadi teleponan wae saat di kamar pasti si Markona beda ieu mah nya. Tarsi meni kabar geus lilanya abong geus menang kamari bansos liburan nih kabar pisan ka urang teh nya. Heula, ih kagok, urang sapoe deui isukan di urang balik dagoannya. Urang ayeuna aya jadwal ulin jeung umi hebring di Bandung mereka Masjid Al Jabar ayeuna teh nya. Heeh, atuh syukur atuh ai di ditu baik-baik aja mah nya. Kawan ngaduruk imah. Goblok ge dari imah heuh aya ka pasar. Atuh sugan. Siap. Aing mah kemana si Kemet di daguan balik teh korek gawe nya. Geus mah loba bayareun deui ieu teh. Kabayareun ka ditu ka dieu can balik-balik keneh. Kota mah becil ka mana si Kemet teh. Aing deulekeun supaya aing tahu. Assalamualaikum.
Tah, datang dengan jurik teh. Tas di mana, Kemed? Har Asia Eci. Geus di mana geus aya kitu aing geus narik. Menang musibah ieu teh. Musibah naon? Siapa angger? Balik gawe teh aliar, wih, piye omongeunna teh. Dieur da kudu sirana oge. Tadi Kemed, mah. Lebih orang yang masalah banyak orang kudu narik 20.000 ke Surabaya. Siapa Allah teuing 20.000 teh ditarik. Siapa sultan ku darat menengnya. Udah siapa teh nyaho. Geus nyo aing narik ke Surabaya 20.000. Daek bujur aing tinggal sajangkal. Siapa dasar jelema tah ado, dasar jelema weureu. Geus naon nanti hirup teh kesarusa. Dia teh kadenge tukang listrik. Geus bayareun, jebacan si otong bayareun ke sekolah. Hadieur Kemed urang mah hirup jeung maneh mah. Kitu we jeung kitu. Heuh pan aing teh balik gawe kalau diajak pasea. Yo, dengekeun, Kemed. Tuh jika si Mang Oji kahayang mah ngabelaan pamajikan jeung budak. Tapi katong-tokan banting tulang. Aing teh kan geus niangan tulang taleng. Wah aing dibabada entah aing bentang banting hidup awakna. Lieur sama Kemed Mah budak. maneh mah lain jelema jurig. Terus aing naon Ici? Aing geus ngabelaan narik ke Surabaya sia teh teu mikir. Terus sia mah aing balik gawe lain ngajian ke naon. Ya pasea deui. Cek iya si Uno teh warah kamari ge ka abi sungutna di kitu pisan si Uno teh diwara. Ya geus atuh maklumkeun kan eta teh di kota. Ya cek eta ningali pakaianana meni harurung sabjaba seksi pisang. Geus dibejaan ku euceul ge tapi angger we kitu si Una mah. Aya Cik Ida jeung Cening sih kenal naon ieu? Cik atuh kenal orang jenderal kopinya. Kalanya tungguan. Kira-kira teh ini nah jol-jol nyen kopi. Harkan abdi mah kudu sopan, kudu menghargaan kana jadi sema. Sema Nya kan itu di bumi abi, berapa abi teh nyogohan pisan atuh. imah ece, imah kuring, ada gelo si eta mah. Imah Cening sih. Aduh, ampun punten poho. Sugan we atuh abi teh jadi pejabatnya. Naon aya ece, jol-jol jadi pejabat. Sok lalieur ah. Harapan bener jadi pejabat mah jangka makmuran rakyat. Tapi dah emang sok rada poho ka rakyat teh. Emang lieur. Nya bener. Lieur ya Hanya pejabat. Gimana lirik nulikeun lempangnya? Ya sok atuh mah. Tidak. Iya sok. Ayo ah cek, ieu bujur geus lila teh dijogetkeun urang senam yeuh. Urang ge geus lilain teh aing joget ge. Asa digalauk naon kieu hayu ah. Geus coy benar hayu. Ning geus kararumpul Cening sih. Benernya ninggareun. Bere buru ka dieu. Urang senam yeuh. Kela tuh bu, bari teh heula anu bener. Ieu atuh Bu RW, urang ngaras sehat we jeung abi ge da hayang ngeusi awakna teu kuat hayang ngagitekeun bujur. Oh bener, tapi aing embung awak juga sia aing mah pas-pas we kesalaki urang sakieu mah. Begang embung genut embung pas montok Tapi awe seksi nya. bener. Coy. Nah, ini orang kikituan. Aku ngomong lah di Yanti. Tapi awakna meni diga urai kadut. Amit. Oh bener, ibu-ibu geus tebal pesona. Yang tidak mau kawan sama ibu-ibu.
Guru itu sudah lampir. Itu orang tiga dugong obi. Terus yang ngenangin di luar. Cus. Jadi Marfana. Marfana. Ida, lagi Ida. Merah di tengah apa ya? Ya boleh. Nanti boleh. Ada bu yanti kia. Ada munduran ya, ada munduran sakedik ibu-ibu. Anu teka tinggal baru bumi KWR enak halangan kuning. Dewi ya, Ibu-ibu kan kemarin ya bakal gerak ya. Iya. Memang ditonton ke sapu. Luman. Ada kedai, Ada Pak yang lewat yang bukan gerak Ayo gerakan tangannya. Gea. Pemanasan ya. Pemanasan ibu-ibu. Ya, pemanasan. Ayo siap ya. Ayo BRW gerakannya doa keluarin. Ke kanan dulu ya. Ini ya, coba aku nama hari rati ya. Bisa. BRW itu karena. Aku enggak ya. Masuk semuanya. Happy aja semua. Ini goyangin coba. Ayo Erna bro, jaga ke depan. Gimana? Ayo. Masih enak. Nah, ini. Hati-hati. Asik. Beres sok kemana? Bu RW aduh Marfana. Balik ke posisi. Goyang ibu-ibu. Digoyang ibu-ibu. Coy, kemana? Action. Ini aja, bagus mah. Kamarnya mamanya nampak guru iya. Guru iya. Action.